suha itu gugup payah. Nah sobat Rancage, anu episode anu sebelum nama sate acan nama perkawis hanjuang, ayeuna jirangan kedua masih kena sareng Bapak Peter Prohayat, kurang praskeun deui makna filosofis anu aya di sabudeureun urang. Salajengna aya naon Bapak Peter? Nah, mangga, Pak Andri bade mana ye? Sapertos nama anu unik mah ieu wadahna ya, Pak. Oh, Wadahna ieu ngalambangkeun naon ieu, Bapak? Nah, gitu wadahna nya. Dupi ieu naon Pak Andri? Sapertos nama. Nah, ieu, sama cage naon ieu? Sapertos nama anu sok dianggo nyambal, Pak. Nah, gitu. Cowet. Cowet. Nah, gitu. Ari ieu naon ieu? Tah, ieu teh. Ieu naon ieu? Upami Cobit, agung mah nah. gentong sanes, Pak. Gentong. Nah. Naon hartosna ieu? Nah, sanes gentong. Sanes gentong ieu mah ada alit. Ieu mah namina Kendi. Nah, gitu. Ari cowet didamelna tinu naon, Pak? Tinu taneuh. Tinu taneuh. Dupi kendi didamelna tinu naon? Sami tinu taneuh. Tinu taneuh. Dupi urang, Pak Andri sadayana jalmi-jalmi anu aya di sakuliah alam dunya didamel tinu naon? Laras tina taneuh. Tinu taneuh. Hakikatna mah sadayana tinu Taneuh. taneuh. Buat ring urang teh Pak Andri, sobat Rancage ye. Ka kendi teh urang teh dulur eta teh. Buat ring eta teh kapi aki eta teh. Ka coet eta teh kapi incu eta teh. Nu matak eta teh maknana kieu. Heh, jalma-jalma heh manusia anjeun ulah sombong di alam dunia teh sabab anu ditincek teh diinjak eta teh dulur urang keneh. Jadi taneuh teh dulur urang keneh. Jadi eta tah. Jadi hartosna urang kadang-kadang osok sombong. Sering sombong mah kan kitu tah. Hartosna naon? Ulah sombong. Numawi di luhurna tadi kan aya hanjuang. Nah, urang mah emut. Mana-mana anu eta gitu. Jadi boh cowet, boh non, boh kendi sadayana tinu taneuh. Urang oge tinu taneuh. Aya palingan aya dinu Al-Qur'an naon tah upami naon teh ayat anu sapertos ulah sombong jalmi teh. Aya dina caritana kunaon kapungkur setan dikaluarkeun tina surga. Karena sombong alim sujud ka Nabi Adam anu diciptakeun dina taneuh. Anjeunna sombong ngarasa paling mulia sabab diciptakeun tina seuneu. Leres pisan ieu. Makna budaya tinu taneuh oge nyambung sareng Al-Qur'an ajaran Islam sobat Rancage. Janten teu kenging naon antipati kana budaya. Margi ieu luhur ku ajaran Islam, leres Bapak. Mohon. Tak panginten makna anu sakedik lah tinu naon teh alami ieu nya kan gitu. Enan ieu mah ieu sanes gentong tadi. Sanes gentong. Gentong mah ageng ieu mah. Kendi mah geusiana naon cai eta dilebetna teh. Cai teh. Ari cai ge kan unsur tinu awak urang ya tinu cai. Pan upami langkung ketabih nama kan urang teh diciptakeun dina opat teh ya. Opat unsur teh kan. Aya unsur seuneu, acining seuneu warna beureum, acining hideung, acining taneuh warna hideung. Terus acining naon deui? Cai warna bodas. Acining angin warna koneng opat unsur eta. Tah salih siji unsurna nyata acining hideung warna acining taneuh warna hideung. Nah, kitu teh hideungnya sarsana tinu ieu. Jadi taneuh urang eta teh sarua jeung nu ieu gitu. Jadi urang teh sarua we kan kitu urang dijek sombong di alam dunya, nu dijekna ge eta teh dulur-dulur urang keneh kan kitu. Mun ayeuna mah kadenya ka dulur-dulur ieu sobat Rancage ade ulah sombong, komo karek SMP keneh, karek SD keneh, karek SMA keneh geus sombong. Geus baragagah baregege kan gitu. Oh, kuring mah geus kelas 3, anjeun karek kelas 2. Teu tiasa kitu. Jadi ulah aya di urang dir sareng kesombongan. Nah, gitu. Eta Pak Andri.
Terus sobat rancage ya nyambung upami di sekolah mah karena senioritasnya kena kelas 3 misalkan ngabuli kekerasan ke adik kelasna gitu tanya tina pesan anu ieu teh gitu. Hiji eta kadua kasombongan teh biasana bentukna bullying karena fisik. Kadanya orang sadaya manusia diciptakeun sami tinutana. Jadi teu aya oge anu tiasa ngajudge gitunya karena beda fisik dan lain sebagainya nya sobat rancage. Jadi eta pesana anu hoyong didugikeun ku Bapak Pepe. Gusti nu Maha Asih cahya Ramadan gelis katimbang napucuk tangkal harapan ngalangitkeun doa-doa jeung kahayangan mangka eling umat manusia hirup urang dan sajarela ret kadiri lamu kotosa taubat nasuha itu gugupayan mengket ka